Buru-buru nyieun KTP karena aya kepentingan. Lanjut balik na mampir heula ngabaso. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi ceritana urang teh aya kepentingan pribadi soal identitas. Mangkana ayeuna buru-buru lempang ka desa. Ari KTP mah geus aya cuma arek diganti ngaran karena teu sarua jeung ijazah, guys. Gara-gara nama tadina cek umi urang oge nu nyieun kartu keluargana kurang denge cenah. Jadi salah nulis ngaran urang. Alhasil karena KTP na oge jadi beda. Yang geus aya nama daek teu daek ngaganti ngaran dua-duana di KK jeung di KTP. Bulak balik ka desa jeung ka kecamatan. Bari panasna ngabelentrang kana sirah oge nyut-nyutan euy. Oke lanjut. Sanggeus beres ti kecamatan urang teh mampir heula ngabaso. Ameh teu jalangar teuing sirah heueuh. Komo deui cuacana lumayan ngahayap jadi cocok ngadahar nu lada-lada. Panas poe kieu mah emang cocokna ngadahar nu lada-lada, nu hasem-hasem. Selain pelem nyieun balear oge heueuh. Nah, kira-kira kejadian urang tadi aya nu sarua teu sih? Ngaran ijazah sakola jeung kakak atau KTP bedana jauh euy. Di kartu keluarga mah ngaranna Topan Adrian, ari di ijazah mah ngaranna Opan Hardian. Mangkana urang sampai bingung nu bener nu mana ieu teh. Lamun ngaranna Topan dikira batur mah angin meureun. Tapi ngaran akun sosmed urang diala kabeh di kakak jeung di ijazah jadi Opan Adrian. Walaupun ayeuna geus jadi Opan Hardian kabeh, cuma bedana ari jeung sosmed mah ngan tukangna doang, guys. Jadi urang teh arek make nu ieu wae moal diganti. Nah, poe ayeuna mah asal lega pikiran karena nu nyieun rarudet teh hiji per hiji dibereskeun. Soalna kan urang teh nyaho nasib ka hareupna. Soalna kan bisa aya pagawean nu ngabutuhkeun urang ari ijazah jeung KTP na beda ngaran saeutik oge bisa jadi bermasalah. Nah, ayeuna mah geus beres kabeh tinggal balik sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.